I love you kedua pengantin. Orang dia bisa ikan hiu makan sapu, Artinya love you ibu-ibu. ikan hiu makan ubi cilembu. Nah artinya Eta ikan hiu ngan itu. Buat penonton loba di dia mah. Alhamdulillah. Rek umroh kabeh mereka kostum bodas. Sanes umroh kursi eta mah bisa ka baju ihram sih. Mereka baju bodas. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah. Kurang enak senepi di daerah mana nah? Di daerah ujung bukan namanya mah. Aya di Jampang Kulon. Jampangan di Kulon. Teh Puji Lestari ST. Mana ST? Soto apa sih? Sareng Kang Arif Maulana ST di lain. Ya keluarga ST mah. Ya, kita kali budak-budak karena misalkan Jamal Maulana ST 12. Mana baik teker tugas di hari. Aja para tadi tugasnya di hari. Oh, maneh teh Mas. Limas, apa mana limas? Apa? Naon lelaki imut manis sekali. Limas teh naon anu aslina? Limas, penting ulin isuk-isuk kurang mas. Pengalaman bisa. Lain ieu meuli galis. Gelis, tapi ulah ningali mun awewe ulah ningali gelisna. Ulah ningali rancunitna. Ulah ningali bohai bodina. Tinggali mah dapat sukuna. Nah aku naon disira meh. Lain. Mun kenapa kanu taneuh ulah dikawin berarti eta jurig. Bener jurig ngawi. Urang mah biasana ge da urang mah seniman. Jadi urang mah lamun ningali tipe awewe. Anu prima majikaneun, urang mah tipena tipe seniman. Aya tipe gitar. Gitar. Gitarnya mik jadi gemetar. Terus kemarin sini iya tipe naon? Ieu mah biola. Biola, non biola. Biola. Bibir diam, tangan merajalela. Wah. Iya. Anu kieu mah tipe bonang. Naon bonang? Boolna cenang. Kadang ulah neangan mah tipe kendang. Naon eta tipe kendang? Kentutnya berkumandang. Ya, neangan awewe mana tinu tipe? Dia tipe alat musik. Tipe alat musik. Beta aya jeung limas mah. Biasa yang limas mah berhubungan dengan perekonomian masyarakat. Naon tah? Jadi ningali tipe awewe itu kudu tina tipe perbankan. Perbankan? Heeh. Neangan mah tipe awewe ATM. ATM naon Atas bawah tetap montok. Wih. Eta mah Ulah mah kudu dihindari mah nya eta tipe kredit. naon eta tipe Nya kredit? kerenya pedit. Ya. Kita iya, ieu tipe debet. Debet. Nya gede nya petekok. Ulah katipu nya eta ku tipe awewe saldo. Saldo, naon saldo? Salurannya sudah dobol. Kan yang nanti ku awewe teh urang mah tina otomotif. Tina otomotif. Tina bau Spare part. Heeh. Itu tina bau miminyakan. Minyakan. Orang. Tina bau miminyakan. Cik lamun bau minyak. Bau minyak nate di Jerman. Heeh. Berarti eta teh tipena teh romantis. Romantis. Lamun aya ge tipe Di Paris. Di Paris. Eta tipe awewe kumaha? Mane namanya bager nya tiis. Heeh. Di Paris mah aya di Arab. Di Arab. Eta mah tipe agamis. Agamis. Terus anu ulah mah nya eta bau minyak oli. Nah eta tipe awewe Lain tipe eta mah tukang bengkel berarti tong dikawin dan ya. Lamun neangan tadi eta tinu minyak kan. Teangan mah tah zaman ayeuna naon cabe-cabean. Eta tipe awewe tinu spare part. zaman no. Tipe awewe spion. Spion. Dapat sepi langsung on. Spion. Aya naon deui? Aya deui tipe awewe knalpot. Knalpot? Baru kenal langsung nyepot. Mah tipe awewe shockbreaker. Shockbreaker. Heeh, digosok-gosok lakur ka we heeh. Satu. Ya. Harita tatangga urang tukang kenang. Itu pisan tapi manehna mah santai. Oh, butang ruai. Loba di ditu di dieu. Santai we manehna mah ngarokok, ngopi.
Isukna mau kata dia. Di telur gurunaga. Tadi muridna eta seorang anaknya suantena kok geus geulik gitu. Dalam mun si Neng ieu nyanyi eta tadi kolor kadang-kadang serba. Apa sih? Eta mah nafsu panginten dicek. Ping kadang-kadang jadi tilu atuh. Bisa India. Atuh panggih di ditu jeung si Kajol. Kajol teh ada urang dia tadi nama. Kajol teh ngaran pondokna. Papanjangna Kajol Gedang. Atuh. Urang dia eta teh. Urang dia. Aya laguna ge. Kumaha? Kajol anjeun datang deui. Beda. India mah aya kanan. Kan kanan Sahrukan. ya. Terus Amir Khan. Pasti ka maneh? Naon? Rongsokan. Kumayakan atuh maneh pati sarua. Solokan. Banyak. Sakieu goreng patut disebut rongsokan. Sakieu kasep lamun adeg ge. Urang merendah. Iki mah merendah. Urang masuk sanajan imah butut, tapi ngontrak urang. Yang kontrak kalau nya deui.